Bener teh. Naon atuh wah, salah deui. Atulin ka dieu atuh ibat imah atuh Oh, hampura. Rek euregan kumaha? Henteu, moal ngeureuyaan. Heuh sok atuh ka mana rek ka mana? Sok. Ka mana? Sok, siap-siap. Oh sia, masalah. Moal salah. Ajang heuh, make gaya. Ah, siap. Oke mundur lumayan sekali-kali ya dengan Sanu nganalkeun si Akang mah ieu hatuing hoyak ieu ge San menang dengan Sanu salah tapi ieu teh beasna kosong da tadi be aku budak sapiringeun kumangke we lah penting main mah dengan Samu heula we sacoeleun Mopo capek geus mundur. Nah, kamana teh salaki kamu? Lebe. Hoyak diwarisan balik. Maghrib coba ya teh. Aing tungguaneun. Asa ieu mah nyegenot. Aya kitunya. Urang ngecelok we 1 2 liter mah. Nungguan selaki mah ieu teuing. Sugana aya. Mah tukang mah kaharep bawa. Aya lah. Mudah-mudahan cing aya. Assalamualaikum. Punten. Ayah ke sekedap. Ino. Ieu ka saha? Ih, kumaha damang Ino? Alhamdulillah, itu sahanya. Ieu Cek Ema, Celebe. Gusti, baturan orang SD-nya. Heeh. Ya Allah. Baheula urang masuk di kebun sampe geuning ngomong sampe mau boleh. Inget kene. Bujur ada eta mah. Eta angos senang. Bias foto-foto tos di kebun gitu. Muneur teh bari nyimpang ka dieu ieu teh satu da sok hayeun kumaha bersih mah. Bias izin kalotor. Iya aduh mending awas. Ini kurang salira janten kieu. Senang atuh tinggal jadi paraban bae ieu juput teh. Juput. Kalad maksud teh aduh mas domba wae juput. Ya gitu we atuh dari teh kenging gitu isin. Sok isin. Ini eta isin foto mana? Tadi teh Putra eta teh Tom Putra. Mun ieu teh anu bungsu ieu sabaraha tahun? 4 tahun lah ieu teh. Ieu we sadena teh nanya HP. Hiji ewang HP teh budak ayeuna main HP. Budak abi mah itu keur ieu teh tadi teh keur ameng, hayang ameng sakola kelas 5. Alhamdulillah geuning nya. Kan cek ya teh mana wae jam sakieu nek kukulintingan kene mangka
saha tinggali mending geus ceudem. Ah biasa we, abi mah ieu we ceuk mundur nang dengan sangu. Lain-lain heula. Ieu imah mi renahkeun kieu nya. Alhamdulillah. Ni pangling ka dieu deui teh mending geus jadi udong. Mending resep, mending resip. Ni sabar tah da dong ni renahkeun kieu. Itu mah kur bilik kur apa meureun terubah-ubah kami mah. Ieu mah mending geus resep ni, geus rubah kieu. Kalau atuh cenah eta para rugu kita aya semah teu disuruh naon. Bios-bios bedah ini sok repot. Cicing da kur nganjang nih. Nyanyak atoheun. Pipi meni badak ceuk, aduh nyakit we. Nya alhamdulillah we ceuk teh. Menang ditipuri salaki. Nih teu kedah repot-repot biasa tuh nih nyiar-nyiar. Atuh da aya nake nu kieu. Cai naon mun asa ku aneh. Da abi mah aya teh apa cai teh we, jeung cai heran ari cai naon ni? Nya teu apa. Kita justru kita ala kadarna cek kami mah di dieu teh. Mun asa ku aneh ieu teh kopi susu. Kopi susu. Oh sok atuh leueut. Hawatos tos. Tos na balang siar ka mamana dengan menang kieu. Mun atuh nya ditampi sanes kirana ieu tuh da lumayan teh. Udah haus. Itu tos nikleung milarian eta dengan sangu dikalanya atuh nuhun pisahnya itu nih ditampi. Nih ngeunah gini kan. Asa aneh abi mah itu. Nya sok atuh leueut. Jadi bare mah seueur di lagi. Ya susah kana kitu. Ieu mah bisa jadi kieu kumaha ca ieuna kumaha caritana ieu teh ni. Nah, alhamdulillah we sakit teh pan enak mah jadi penjabat. Lu jadi penjabat. Kalak ari ka mana ayeuna si Akang teh ka mana? Geuning-geuning teu ninggal ka mana? Nya eta kitu teh atuh cek pan salaki abi teh enak mah keluar kota wae. Jeung nya kitu teh we pan cenah saur mah rek aya pengangkatan. Alhamdulillah atuh. Nya alhamdulillah we. Urang mah syukur alhamdulillah geunang mutapan namun beuki diangkat teh. Beuki gede gajina teh ieu. Diangkat atuh kumaha kae moal bebeutkeun jadi diangkat. Poho deui naon teh teh. Tadi angkat, malah yang diangkat jelmana maksudna teh ya diangkat teh jabatanana jadi lebih gede lebih tinggi nya geus pasti atuh lebih gede deui duitage nya kade namana pejabat mah sok aya ieu we geuningan sok aya naon sok aya memerahna geuningan kade we moal ayeuna salaki urang mah bageut ceuk aya nama beuki kasep salaki baheula mah ceking aya nama mah gedean awakna ge gede beuteunan teh ih kumisna ge emang matang pantes muka pejabatna teh ceuk hampura ieu rek nanya nya aya ceuk salaki naon teh salaki kami mah kitu we geuningannya gaweana ge sabetak-betrukna aya di kebon kur tani kur ngeuseup sakapeung masuk kesel ieu kesel hate isuk ini balik sore kadang teu hasil dengan sagu ge kieu we geuningan betak-betuk di kebon nya kitu teh pagawean teh eta tah ayeuna teh keur ieu keur non keur ieu nguseup aduh nguseup teh nya tah gara-gara masih angtohod pamawarna mah nguseup isuk nepi ka sore meunang teh leuheung mun lauk nu gede ieu mah kur boreak deui nepi ka beuki kami mah aduh ieu imah teh meuni eta nya eta nu garantung naon di rupa-rupa kitu acuk diresep di sarae nya hayu gerak tuh enak karari mah baju sapopoe unggul atuh meuni sarae kieu Gusti kami mah acuk teh ukur satahun kali ge biheung dipanggulikeun ku salaki kala-kala ari acuk naon ieu hatuh ceuk ieu mah baju sare ieu teh anu keur booming ayeuna apa booming booming teh oh sohor ieu teh si Sultan teh dah ceuk sakedap hilang atuh perlu kami teh di apa sok leuwas nih ayeuna aya perlu kami sebenarnya mah ka dieu teh ieu mah isi namana pisan sanes samana kurang rumahanya bakat kunggul urang teh geus teu kasa-kasa saha kitu nya bae atuh da urang ieu sabenerna mah ieu teh da kami teh keur ieu usaha salaki keur teu jalan nya usaha sapoe kitu beas ayeuna tare can panen karek ge tebar benih ini ya tah ieu teh kami teh maksud ka dieu teh isina mah pisan
bade eta pami aya tiasa mah bade gitu beas biasa gitu saleter we 2 liter mah gimana sok gitu atuh make saleter 2 liter itu udah karungan aya di gua ge loba biasa tuh aya sakarung nyapu kita teh tak can dihaleler aya saleter mah aya ceuk kayak biasa saleter aya atuh aduh mohon pisan atuh nih wios sakieu ge sacekap kewenya pamitos aya ku abdi di ieu ku di wios tong jantan emutan ayo ceuk wala bete daripada musuk wae mending jadi ngaleun atuh nuhun pisan sata acananya aduh ieu hapunten we tos ngaredepot nuhun pisan badak sayang dalahan nuhun hapunten nya sanes kirang sono ieu panganjang ka dieu teh geuning ka aya kabutuh lain nganjang haja gitu nya udah aya lauk mama teu boga ieu teh da kubu sok kitu sok tinggal pesen wae ai kuring mah mata geus tara nu ngaranna tara nyangu kuring mah kela ieu cai loba urang eueut biasa eta teh kuraleun bae lah vitamin tong lidahan ieu teh daerah deui aya nu teurat Jatuh satunya mah ieu malami eta budak tadi jauh-jauh we nya ieu teh saha putra putra ieu teh tos amang biasa tadi teh tos marahin game lu ke HP-na di mana cul-cul wae ah keur make meser deui lah coba gampil jatuhnya saskira sono nya kan corona bener urang teh teh make masker atuh ieu teh masalah lahir batin tos divaksin lagi sabarang kali uyuhan ada orang lembur mah teu kudu fuksan vaksinnya urang mah salehat sadayana orang kota tanu terkontaminasi virus mah ayo mangga doa saskira sono nuhun ya nya di getosan ada ulah kampungnya engke mah ngage sendal we besok aya nu tukang bebersih mah nya hawan tos kotor atuh geus hawios euceuk ini kunci geuning aya atuh manganya assalamualaikum mun kayak ieu we dugikeun ka walebeh udah pada gini panjang ngaledak usuk mah moal tahan ayo mangga doa assalamualaikum waalaikumsalam sama naga ngalamun salah sumur kahayang masing-masing mau karep dulu di angin kana kamera lapan cewek masih sampai ngopi pegawaian satu poin ada di admin grup WA udah di UMR
Iya gedong. 2 lantai mobil dewek mah. Mah nolak. Bak terbuka. Terus kentengan. Nah, sudah dah hangat. ini gua apa? Asyik lain. Aduh, malah capek. Nah, ini dia. Cilaing kuda di kakeangan. Gua pernah neangan. Nah, aduh tenyong aing nguseup di dieu. Aduh, malah berek naon tadi ya? Nyeta deke pandangan cilaing. Kenapa di dieu? Cek. Eta nak kendibat aya di cilaing. Tak. Gara-gara ieu tah sia dewek jadi kasiksa. Balik pisan. Ya kan? Ieu di mana sih? Iya di mana? Elah jujur. Gua sama teh bulu golongan. Golongan we. Sok golongan lah. Di PHP kan kasih ambu teteh. Oh gara-gara ieu dewek jadi kasiksa teh. Lauk dewek kabur ngencar. Lauk buraya paling geus ya. Sok buru atuh golongan. Alah laukan. Lain ieu. Ieu. Kumaha ieu sasakalana selain ieu menang nu kieu patut ieu nyiksa ieu kadek teh ieu. Ulah diobrolkan dia orang di saung tiris. Aya orang ka saung ngobrolna. Di dieu mah sangat. Kek, ikat sarung selain mana? Ikat dewek. Sarung tuh gampang ini Pak. Pasti dewek, kata dewek. Iya penyangkat. Bayar pulut ke dia sudah bisa. Lain. Aduh, ini mereka kieu na. Tongkot. Tahu kencang. Wah, tahu. Kita di tempat yang benar cendol. Dewek, kok bawa. Samunan, saya bukan cerai. Oh, enggak apa, Pak. Mau ya, cacing. Kira bukan yang banyak. Ini cacing dewek menang kepung. Ku Om Deddy di kepung lagi. Kamu di kebun, kami ngalah cacing. Mana sih teh? Ayo orang ngerun sana tiris. Ayo tuh. Gara-gara siswa. Oh, gara-gara iya, gara-gara kenik. Tunggu. Tiris. Di kurang meron lah sana, minjem kayu api na, Wak. Lain kita kumaha itu cari tanah ieu bisa kata gowalak kendi aya di nu leungeun si lain mereka ayamnya we deka ieu mah deka asa ripuh deka euy aduh aya disiksa di alung boyongkeun ka ditu ka dieu mah deka ayam mah dongengna we mah cing kumaha kieu wa cari tanah sebenarnya mah. Gede, oi. Strike. Oke, guys.
Hari ini di siang hari yang cerah ini kita makan enak nih. Aduh. Nah, euy. Naon ieu? Itu kan teh lauk. Nah, ya wae. Kan, kurang muka. Wah! Wah! Wah, Yus! Wah! Andoy ya. Mana Cel? Tadi aja. Aing mah leuy nyai. Oh, padoy aing mah leuy euy. Bener. Ma. Ba. Yus. Lebih. Ah. Leuy. Nah, enggak nyebut lebih caang, euy. Ikan. Lebih. Ah. Jalannya. Ikan. Lebih. Ah. Wah, bawa keni ebel ieu mah pamunahna di si lebih. Ah, lain keur urang. Woi. Ah, mau balik. Tempuhan dewek. Baik. Nah. Kayak kieu mah pamunahna ge geus lebih ieu mah. Ikan buka deui. Wah, dua lebih. Itu ceritana bikin kudu dibejar beaskeun mah lain ai kahayang teh pohon. Kan amat dibikeun ka dewek. Apan meureunnan ai manggih pikasieun kitu mah alungkeun cing jauh atuh ka mana piceun yang kakak dibikeun ka dewek ke si lain. Asup. Nah, ieu nuturkeun dewek asupna. Kan sidik waktu ku uing dibuka eta tutupna alam teh poe kita rajin sieun uing teh wa tek lagu dipiceun ku uing dialungkeun poe teuing ngadada sieun katempuhan uing inget ka didinya da teu wau deui jeung lebih sejen uing mah pantara ulin ka mana kurung batok banyak atuh bisi wae atuh daerah rabe teh loba asli lain daerah wae atuh batu mau da sejen barang beres awing mah jadi dewek mah katempuan aya mah sidik ku anu haat ka awing mah jadi bikeun aduh meureun milikna lu bae lah geus manggeus nya meureun da mana kitu ge milik dewek meureun kudu budak-budak ka susah lain lamun ieu dek euy asli tadi bebeunangan geus baca paran sidik ngencar balik deui ka lemburna sewang-sewangan laukna ge. Lain ieu. Dek si Amu. Ieu teh nya dengan kejo. Bingung euy, yang buraya. Cing selain sugan papagihan. Buraya loba di mana? Oga lokasi euy. Bener, leuwih. Bara gede, wah, gede. Buraya. Sama buraya dulu. Oke. Puput. Sakamana wae maneh mah. Keun bae lah. Aing mah anu penting mah mangi menang dengan saeubeut wae ieu. Hei kira-kira urang aya euy nu ngabejaan. Di leuwih seeng cenah. Galawat deui sarua. Loba deui sia. Loba. Naon anu gede.
Burui. Gila. Baheula urang kepung lah daripada eueuh. Eueuh pais burayak, pais burui we. Om Deddy ajak orang kita kepung. Ayo lah. Aya eta nu Ciaep. Lumur. Naep. Wah, urang parah ke walungan dah. Dari ngepung tutut. Bener. Lah, Ngen atuh. ayo atuh urang ngeureuyeuh. Kada bisi jamu beda pun. Ah, ayo geus ya.